ngajak pisan sorangan kieu coba babaturan anu berpengalaman ka di gawe teh. Kenaon Gupron? Kemana? Kenaon ulang-ulang di solokan Oh, jika buaya nyiram. Oh, bukan tadi kerbaring upay urang teh geus kepikir hayang digawe euy. Gawe ka mana atuh? Da pagawean mah loba di kampung oge. Memang gawe mau loba kan urang mah hayang ka luar negeri aing coba tuh gajina gede cenah pe. Dengekeun entong ngaraut siku ka luar negeri teh resikona gede. Da maksudna kumaha? Resikona gede kudu skill gawena. Gampangna mah bahasa, komo bahasa internasional Inggris. Emang bisa bahasa Inggris? Mah mungkin aing mah tuan jangan nahaon atuh aing mah. Ah, Aing mah Inggris mah geus lumayan, aing berenang buku atuh semua kan ente baca. teh lulusan SD. Memang kita mah baru asup rajin baca atuh we. Mana ada kacek naon sok, bisa percaya mah. Cik, wah ngeri. Cik ari bahasana. Hiji bahasa Inggris naon? Wan sia sok. Aing mah udah bener. Ada gampang atuh wan, bener. Sekali deui cik dua. Tuh. Si Haji pinter. Ya, atuh bapak aing mah atuh. Diajar di mana? Petak aing mah asupun ka luar negeri. Kursus di kebun bambu oge pinter. Cik tilu hiji deui. Tiluan. Bener, pikir. Tiluan, wan. Pinter. Aduh.